Sehat kamu? Sehat. Tidur. Relax. Lebih nyaman. Lebih dalam. Lebih nyaman. Lebih dalam. Sangat dalam pisan. 10 kali lebih dalam, lebih nyaman, lebih relax. 9, 8, 7, 1000 kali lebih nyaman, lebih relax. 6, 5, 4, 1 juta kali lebih nyaman, lebih relax. 3, 2, 1, puncaknya kedamaian, puncaknya gelap. Kamu hanya fokus ke suara abdi, mengarungkan suara anu lainna ngantur kana nyaman, relax na Kang Among. Pertahankan tubuhna, dangukeun sugesti abdi. Bayangkeun jeung rasakeun Kang Among ayeuna keur cicing di tempat barbershop anu abdi. Bayangkeun jeung rasakeun keur diuk di lantai handap aya Oni, aya Kang Yuyu. Bayangkeun jeung rasakeun setiap perkataan abdi kabehana menjadi nyata, menjadi realita jang Kang Among. Bayangkeun jeung rasakeun aya hiji awewe geulis pisan, seksi pisan. Make rok mini, bukna panjang, geulis, jangkung, teu make kutang. Puting susuna ka ciri. Bayangkeun jeung rasakeun ka abdi nyamperkeun manehna nanyakeun. Ku abdi dijawab eta ngaranna Kang Among. Bayangkeun jeung rasakeun manehna ka abdi minta nomor telepon Kang Among. Ku abdi dijawab nelpon ka abdi. Engke ku abdi diobrolkeun jeung Kang Among. Manehna balik deui keluar da geus minta telepon ke abdi. Di dinya oge aya mantan istri Kang Among anu tandana make tiung anu kideung. Di dinya oge aya mantan istri Kang Among anu make tiung anu kideung. Dinu itu kan katilu abdi rek muka mata Kang Among bisa bangun nyata pisan tanpa alasan anu jelas. Engke di mana lamun Kang Among ngadangu suara kieu? Eta telepon berdering. Awe nu tadi nelpon. Jawab ku Kang Among. Sajelas-jelasna. Naon maksud manehna? Erek naon? Erek janjian naon? Ngobrol sajelas-jelasna. Tapi telepon Kang Among nyaeta kopiah hideung. Telepon Kang Among. Nu jadi teleponna kopiah hideung. Sekali deui di mana lamun abdi ge bisa buka mata Kang Among. Lamun aya suara kieu eta telepon teh eta. Angkat teleponna, ngobrol jeung awewe eta sajelas-jelasna. Di hitungan 3 Kang Among bisa buka mata. 1 2 yuk. Angkat kamu lu tadi teh ya. Ajak ngobrol. Oke lah ini. Halo. Ya, halo. Ya, sareng saya. Aku hilap deui. Sahanya. Anu kapungkur teh ya. Anu dijanjian ku Akang. Nu kapungkur nu mana da seueur atuh kapungkur? Atuh ni seueur-seueur teuing atuh da. Nu tadi. Astagfirullahaladzim. Sia. Aduh, ya. Aya naon atuh Nyai? Aya naon nih? Aduh, Kan sana sayang tepangan teh ya. nya pamir tepang masuk we atuh eta. Diacuk. Oh.
Pas zaman jahiliyah wae atuh. Kan Kang Among mah resepna anu tadi acuk sanes. Nyai kapungkur mah. Aduh. Diacuk nu rasa lah isin. Coba ya di tempat salon, aduh kumaha mun aya nu bade dicukur. Dikasih elah wae Kan etang-etang ibadah. ibadah. Etang-etang ibadah terus sawios-wios Kang Among mah. Tong kita, tong gituan ya. Ieu diajar ieu teh lain eta. Saha kamu? Kali dia teh Naon sana? oh pakai baju udah garila atuan lagi atuh. Gerila kamu maksudnya? Aduh susu nih ya cicing di Tapi gelis. dia disebut gelis kumaha da make kitu nya lumayan we jang cowok mun ieu eta mah gitu. Era coba cicing di salon di dieu Kan gelis tadi mah. Gelis bisa. gelis mah gelis ci ayu. Halo. Ya, halo. Biasa tuh eta ngacuk ke nu reres. Mangga. So, Ari kahoyong mah sok dibuka wae hareudak. sopan asa isin atuh ya Pak Haji tempatna ya si Bu Haji na. Mun da kikituan itu di lapang teh. Orang buligiran gitu. Tega Kang Di Among. tempat usaha ya. Atuh om. Atuh. Diajar hijrah om, belajar hijrah. Tuh. Di mana tuh? Di mana? Yang haja milarian Kang Among. Nah, terang ka Mika. Ya terang atuh kan kapungkur di kantos Tepang. Kapungkur di kantos Tepang. Kadarasan nemen ninggal Kang Among ka dieu ka barber. Ji, Maji. Tanya tuh Acing, tanya niatnya naon, maksud naon. Ada ketemuan tuh. Hah? Ada ketemuan. Aduh. Era tuh di salon di tempat-tempat usaha. Mana janjian dong di salon? Kegaleng deui. Gua kegaleng di kebon. Gugus kan pengawe. Orang enggak tahu kan gua tuh. Ari itu saha? Itu saha? Astagfirullahaladzim tuh kitu nu kieu gitu. Kala ieu bareng mana lagi? Bareng mana lagi? Ya. Adi nya naon ka dieu atuh. Hutang di dieu anu nyari ku dinya mah lain lagi hutang. Hutang naon cing puguhkeun heula. Naon HP? Astagfirullahaladzim. Paninya teh boga salaki deui atuh. Calutak sih Cintanya sama juga. naon maksudnya. Maaf naon atuh. Butuh budak. Budak majik bawa pan si rembungeun ka didinya teh. Saha itu saha sabenerna? Pamajikan. Pamajikan. Heeh. Nah, ini itu tuh. Hah? Kala atuh ulah ka eta ieu bisi hayang budak perebut budak deui. Yang naon ka dieu cing? Dicukur. Ku dia dicukuran yuk. Yuk. Yang mah tahu bae gunting mintul kan cukuran. Mangga dik naon ka dieu? Ngameng teu dik Yang dicukur. terakhir tuh. Traktir naon? Di Pikok. Waduh, aya eta 5.000 jig bae meuli sorangan jadi sabalik. Halo? Ya, halo. Baju naon atuh Kang Among atuh? Kela ieu aduh aya di ieu deui ya, ya rorongo deui. Saha kitu? Indung budak. Oh, Rusul ini nyarusul kadar ieu. nya wios atuh mumpung aya. Lain mengpeng kitu geus teu armut. Ini teh cara kapungkur Kang Among mah. Sok malik di kapungkur. Kapungkur ulah disebut-sebut mah ayeuna we eta mah. Nu ayeuna. Mumpung aya we atuh kesempatan atuh. Nah, ke mana kayak kebon. Kantos itu cenah ka kebon istri.
Pernah gitu. Oh, pernah? Eta pernah gitu ya. Tak acan abi mah. Ulah bareungit nyai. Eueuh korana teu usum. Lamun sareng Kang Among mah hayu. Zaman mah hotel, lima korana teu usum korana ge. Lamun sareng Kang Among mah hayu. Abi mah. Aduh, yang geus teu eta karunya ka murang kalih jujur ya mah. Emang sabiji murang kali gitu. Tilu. Aya indungna cek eta. Sana mina itu. Ani Oh. tos atuh ulah ngan acuk nu sopan izin ku haji pameh ka dieu naroskeun bilih habita aya. Iya, ibadah. Ya mah, ibadah. Oh, ya Rabbi ibadah teh. Ibadah Kang Among. Ningalikeun pentil nen. Ibadahna sae, saya benar sedekahna. Leuh mun eta lah. Mun anu istri mah penginten sae, pengintennya. Nya atuh. Janjian. Oh. Ya, halo. Cing atuh ka dieu nya keur di mana ieu? Aya nuju di payun keneh. Nggak ka dieu wae. Ah, tuh om ieu mah. Lain ngajak hijrah teh ieu mah ngajak. Ente. Tanya, cing, maksudnya naon? Tong dulu telepon ngobrol. Sok. Tidak ka dia. Ieu tong jawab nya dia bisi. Sok. Halo? Ya, halo. Sok ka dieu nyai, ka dieu Ya, nya kukunyi. ya, tosan kedap. Sok. Kamu nyari kan, Pi? Tidak. Nyata pisan tanpa alasan anu jelas si awewe anu bieu teh anu datang teh anu buukna panjang anu dieu pergi ke kamu. Nyata pisan. Di hitung hati lu kamu bisa buka mata 1 2 3. Iya. Itu mana tuh? Aduh. Tadi pamajikan. Itu mana? Ngajak Kang Among. Aduh. Itu imah haji. Kang Among sehat. Sehat alhamdulillah. Emot kena ka abi. So, katong ninggal we ieu atuh. Aduh, lain ninggal. Lebar eta tutupan. Pan ngahajak Kang Among ieu mah. Aduh. Cik emot kena teh ka abi. Ieu mah tah pepotongan ke eta. Aduh. Kira aku kudu digelutkeun mah ya. Dinya nek naon, budak mah geus diurus ku ieu. Astagfirullah, ieu apa dinya geus boga salaki, kudu cemburu ka dia. Ieu mah tukang parkir. Kasih bawa diolo motor balik deui. Karunya kasih bapak. Geus didinya diasuh deui atuh lampikeun ka panti jompo ulah. Hawatos atau kapan jompo mah kamu. Tos we suka abi atuh. Barangkali. Saha? Murang kali kamu sareng abi kersan teh. Heuh. Murang kali nanti eta lah geus teu aya niat tapi Cik abi sareng mantan istri cantikan mana? Kumanya imbang lah. Imbang. Dapur aku nyebut ka gorengan. Iya nih, Jadi aya selera teh kaya. Aya selera teh kaya. Ai syahwat mah aya om ngan Aya. aduh. Gila. Ya, kalau kita hijrah dibawa kasih haji. Suka bisa dibawa soleh. Gelis kieu mah. Ini salah itu dari soleh kasih haji itu ke kebonnya. Kamu bon wae. Gelis soleh aku mah. Bisa begitu. Tanah lega tuh. Aduh, tanah mah aya. Tanah mah Cemer. palsun tanah. Semer. Saha ya sawawu itu. Disaha. Ya sawawu kalau itu. Aduh ke SMA heula tuh. Anu orang itu cigeningnya. Jumrum Anu kantos dibonceng. nya lah ngedapan bapak didinya teh setuju coba mana teman dikawin ku ieu ge.
adankan bapana benten deui bapak abina benten geus maot meureunna enak mah nya ayeuna mah kapungkur kan benten deui siga ningali tai ka dia teh coba mun teu dikawin kudu dia ini bukan salah saya ayeuna atuh teu acan abi teu can kudu salaki lihat kita ngahaja setia ieu teh ngantosan Mang Among kararasan hah bapana budak-budak wae jadi ninggal teh siga tai panik dikawin ke tentara teh ieu teh datang kieu senal areueuh kabeh dicaregat di Cigending bapana cerita nama bobogohan mah ti cinta pertama lain bobohongan nyampe kayeuna ge inget gitu cik kantos mata kina aya deui ka dieu cik kantos naon wae kabi atuh pra kudu disebutkeun iya satu cik sepados ayeuna teh timbul deui gitu selera aura teh tah di kitu ngan teu di keum ieu dikeluarkeun da sieun kieu ieu mah apa cek di dinya keneh cek di dinya keneh Pak ieu mah hayang mah diabuskeun langsung meh melenung kawin teu boga eta teu beban jadi bapak setuju cek di dinya ulah di luar abe kuprat keprot tepung ge mana itu teh emut eta teh bujur teh burintik gitu coba lawaseun Kang Among mah agung anjang eta disebut-sebut cik emut keneh saha cik nami abi oh iya nih aduh nyai cinta pertama aya wae cuman anak kagak nyala ku budak terserah ya ku budak kan dihabis ayana ya geus cerai jeung ieu udah boga budak atuh manehna ge budak sabiji kararasan enak mah teu acan aku kemarin geus Teu budakan acan. susu jujur gaduh hiji Gua SMA teh kan nya SMA waduh bedegong udah geus apaan ke ditu deui udah deui ke tentara teh ieu teh cinta pertama mah ieu mah weuh eta diudag nganterkeun budak ge kapange deui ku salakina geus lain deui diancam nya pada ke da emang ieu salah sih ai bogoh kan urang baheulana kan udah tapi ayeuna manehna ieu cerai jeung salakina gara-gara saha? Itu bisa cerai sih Iya cerai. ieu mah kan kawin militer tah sieun akon-akon eta ieu mah nah Ditinggalkeun unggul atau kumaha? teu tinggi nu baong tos henteu ayeuna mah kan Iya baong berarti. heeh da jeung tentara mah teu bisa kitu asli tos henteu ayeuna mah sareng caloge mah tos henteu Ayeuna atuh sing di mana atuh? Di bumi. di bumi we Jeung budak. saroge mah tos teu aya ayeuna mah kan ieu teh kamari ngiringan perang kabom nya teu kagok teu kagok katana ge mau teu kabom kita disadis gitu coba ieu mah meuni nya daras ya ini eta ka dieu ge nyusul teh ya nih di dia mah bala lagi senal salaki di dinya mah kabom corak hati di dia Istin lagu innalillahi nya laki nyusul ka dieu ge ini apa kamika segala aduh Sebenarnya ikhlas tentang ka dieu neng ini. ikhlas ngahaja Kang Tepang sareng Kang Among sami abi ge emut wae da ka kapungkurna kumargi ku Kang Among kapungkurna abi teh ada usaha tuh ku domba mah apa ada jadi dicoo cicing wae berontak kabur gitu ieu mah ada kita dibuka nur aya dek di keum ulah cenah bisi jadi justru mah yang jadi jadi kawinkeun ku bapak didinya da cinta apa nih Kang Among bogoh kapungkur sampai ayeuna ge bogoh keneh aduh beuki bararingung we keur baliut kieu ya pemajikan nu kieu didatangi saha ieu datangnya jadi saha dengan aya dikucukur kumaha Aja berapa? apal tadi ningal Kang Among teh ningal ka barbar tapi tadi ieu we abi ngatosan di luar pas kalarasan laras pisan ningal neme di telepon teh kan Kang Among geus uing lah
Wih bayar karunya ka budak. Oh atas Agung barangkali nanti. Karunya bisa arep-arepeun. Ngajak ka dia piraku pirang uih. Ngajak sono ka Kang Among. Sehat ieu. Aduh. Aduh. Ngomong. Ngomong. Ampun. Oh iya nama masih kena iya segera kena emang ngomong. Dia jadi kitu udah jadi bawang kieu. Sanes baong udah bubuhan ku Kang Among kapungkurna ngawitanana. Ih. Ya bang lama dingin aja mah. Tek dicium geuning hese bola kudu didengkek heula ka karabeunang. Ayeuna gelis keneh teh abi. Si Aya eunteng gede eueuh nya. gelis keneh teh ayeuna abi ca. Gelis keneh teh. Teu beda jeung baheula mah ya. Asa bogoh pisan. Ayeuna Heeh, asa ieu ge ngararamai gitu. Nenena ge pan anu mah tos gaduh murang kali atuh. murah kali saha. Abina tos gaduh murang kali. Janten sok aja di ieu di nyonyok Dinyonyo nya punya lira. murang kali kapungkur. Budak segede kitu nyonyok keneh. Nyonyok keneh. Allahu Akbar SMA nyonyok da kumaha ieu. Hah? Laki. Da ngeri atuh kan. Apaan kapungkur mah ku Kang Among? Erek ganti bapak. Kan kapungkur mah ku Kang Among sakrajan teh pan. Kapungkur mah Kang Among. Enggak ulang-ulang udah gapungkur ayeuna we. Nah, ayeuna kersa teh. We teh kitu urus satu awak teh. Getek. Yang digaro. Getek naon. Oh, mau parun. Yang digaro. Kamu merangsang bisa. Oke, satu dua. Getek naon aduh. Duh. Maka tuh. Lain eta ngadinya kumaha cing. Tinggal. Ieu udah sama rosot gitu. Kulit beuteung, ieu ilu eta mah. Mamong kapungkur sok nyawat nabi. Sebenarnya nara kejot deh. Adik ieu kan mah gila. Masih kena ageng teh aya teh. Hah? Ageng kena teh. Anger eta mah. Anger. Dia tuh aduh basinu. Hiji, dua, tilu. Jadi bingung waktu gitu ngarep masak teh. Sehat kan enak. Coba di kitu Sehat teh buka. Nilai kabeh merangsang pisan. Kamu merangsang pisan. Duh kudu dibawa ke kebon. Cik aya Kang ngomong teh kapungkur teh di mana aya abi teh. Ngagel abi cik di mana? Emut keneh teh. Di WC. Allah. Bahasa di pabrik. Allah. Kan didinya nu eta. Nonggengnya. Hah? Nonggengnya abinya. Oh, dah hese tuh nangtung mah sace dongengkeun. Coba dicarekan ku satpam teuing sampai seduaan. Da Kang ngomong. Oh, da didinya nu eta na ngajak sok we satpam nu colok teh ku rokok pan jarempe. Ya. Geunah teh. Raosin pisan Kang ngomong. Aduh, ieu nu ripu. Pak wekok. Ieu ge hoyong deui. Teu katahan pisan rangsang pisan. Ieu abi ge hoyong deui. Wah, ya deh, perkosaan di mana ya? Tidak jawab teh bener teh. Jam gila tuh sih kayak kalau ngewe gitu. Ini rumah saja jeroanana. Tinggal Sok ningali gara buka heula seutik. Sok buka. Wah. Ampun mah. Aku penting susu yang bekieu. Ya sih anak sapi wae. Dan bener. Ya, Karunya terus lami. eta kadona di kitu-kitu wae aku batur. Geus da Kang ngomong da teh susah. Nah aja. Dek dikeureut jual ka pasar eta. Tega Kang ngomong. kali kade. Paksa, gairah pisan, paksa. Tuh luas Seksi deh abi.
seksi ngan lebar gitu ya mah. Lebar Ingat wae ka budak mun kitu. nyaah ka budak. Yo nyaah tuh. Didinya nyaah teh ka anak. Nyaah. Heeh, sarua. Nah, sang teh ka ngomong nyari. Teu ayahnya dah Om, geus teu eta. Aslina da tadina pan ieu geus nyeri teh ya. Geus lah asa dihianat manehna ku bapana. Jadi sebatasan prinsipnya mah make geus naon di eta kudu di eta keun di ku abdi gitu. Tapi manehna kan ada ikhlas dalam benar-benar bertahan dunia. Oh, da ari ieu kumaha tuh? Iki melalui mah karunya ka manehna sok jauh-jauh itu ka dieu ujung berung. Datang ka dieu. Ya mungkin mun ieu baheula mah kumaha ngeke. Karena bisa sama-sama lengo. Bisa sudah burak gitu. Budak katanya boh begitu bisa teh. Aduh, iya. Yang dirampa didinya cing. Dah lenang ayeuna mah abi. Aduh, Kan resep kan lenang. siga budak wae. Apa pernah gempolok enggak abinya? Jadi cengos kieu da baheula mah cicing. Kakak dia teh penasaran Apa gitu. namanya? Nama lenang. Kan jadi manehna nu kitu soalnya mau kurang setengah diperkosa. Itu apa? Jadi sieun ieu. Agung keneh anu ieu. Mang ageung ngan aya lebihna lemakna. Kan sehat. Mau makeun teh geuning kitu sih enggak rapi. Panitikna benerkeun. Pengen aja kalau kamu. Panitik utangna benerkeun. Ya. Ih, naon teh? Kali itu harinya budak ah. Iya, Iya mending naon sih? Nah, isinya nyata pisan digigireun ka among sebelah katua aya pawajikan ka among make tudung hideung, anduk hideung. Itu naon itu? Astagfirullah. Poe ieu ngimpi naon tadi dodoja di kamari keneh. Naon mangmu? Kunaon Majikan. Dah. Mana? Tah, Jak ngobrol. dek naon atuh? Dek naon ka dieu? Tadi geus kita ge. Cicing. Hayongeun pinten mah. Jadi beke gitu. Hayongeun. Tak bingung anu ieu kieu anu ieu kieu da bingung deui na atuh da urang hayang menikmati hidup betul. Sing bener emang kedua pendidikan halus. Ulah sampai itu. Apa nu kudu istiharah heula ieu ngajak. Iya mah jelas ikhlas hayang balik deui. Terus nyarek naon? Iya. Pizza nu beke mah pizza. Geus buntat kitu da lamunna yang nanyong bae nya. Kang ngomong dipoyok di lepok. Kesana iya ka bubur. Ieu mah geus teu ngeunah mah teu ngeunah we da bereuna ge. Nu wadah runtahnya ieu mun lain manusia wae. Biceun ke pasar karungan. Itu karung kan? Aya. Kang rungguk lah, gok wae. Ajak ngobrol itu lah, fokus ke itu lah, fokus ke itu. Aduh, ini jauh-jauh itu ka dieu bagus peuting. Haja da aya moto aya Kang ngomong. Lainna mah abina nyalira, lainna mah bebas, abi utak amang ka mana-mana ge aya mah bebas. Da tos teu gaduh caroge aya mah. Ngahubungi kumaha tuh? Ngahubungi Kang ngomong. Henteu, Caroge henteu mun abdi ka aya nih. kewe abi ka dieu. Ulah ka dieu atuh da di dieu wae. Oh Kang ngomong ka ditu atuh ka bumi abi deui. Ujung Berung. Oh, ayo arwah bapak didinya ka dieu. Oh, udah tos maot atuh. Heeh, tangku geus maotna aya dicekek ka keur hirup di balang-balangkeun. Omong geus maot. Oh, Ada kamu tadi dari wae tinggal. Omongan. Da lain kudu omongan, om ieu kudu tajong mun eta mah.
nya iya kene si kene ageng duriat mengintan Kang Among. Iya lamun di pikiran saya jadi Arjunangan ku tomat buruk kabeh. Datangna. Tomat buruk unggul. Tanya sebenarnya betul. Deketan. Kamu enak ngobrol tinggi mana sendiri. Ini jangan menaikkan untuk pakai kursi. Ay, om. Beke, om. Ini jadi kieu nya. Eta korek. Ya. Ngabat sieun nah. Siga bumi kitu. Jangkung soalnya jangkung gede, kalau ikan gede mah, budak mah. Jangkung gede ini kada paleun. Nah, jadi kieu teh. Oh jadi ceper kieu. Emang pernah baheula dioperasinya, tapi dah apa eta keneh kitu kutukanna. Iya, nya kutukan di sidana mah. Nya dianat kasalaki teh mah. Tah si Ajab. Panyaaheun padahal Kang ngomong teh. Nya ge mawa nu kieu mah atuh sekieu. Dek di ais. Ya saya teh asal berlubang kan sana si ngomong mah. Ieu daek di ais we. Yuk, wah, balangkeun ku aing ya. Lain mereweng dia tuh. Kan dek naon atuh tadi. Heeh. Rumong ciluk. Ngobrol jeung sama eta mah calon. Iya nurudak mah jabang geus menekan, misalkan jokung gede meureut dinya siga mumi. Sigan boga ilmu hitam gitu. Ya karma. Nah, mata hirup sia kudu bener. Ulah loba ngatakeun ka salaki, sia narimakeun bunga henteu sia mumi heueuh sia mah. Dia minta di kaki hirupna di kaki ya Allah. Syukurna ya Allah. Bisa ya kukuan cek manjangan pan mun. Udah hirup keneh atuh. Mun geus maot ge di teangan di mumi. Dititah ku ieu mah. Teuing teu hati-hati. Alasan. Jika bangun dalam itu beruntung. Moal si lebih kunang teh ndora ka salaki ka indung. Bisa jadi. Gitu aja. Bang siapa kata? Jadi gila kieu. Eta sareng istri teh sabaraha lami eta teh rumah tanggi. Umur budak ka jadi itu cerai ka dieu aya mah 18 tahun. Ayana tos gaduh di saroge. Oh, 2 kali itu emang geus gagah si mumi mah. 2 kali boga anak. Gagah bener kan jadi kieu ngaran Jadi teh. menaikkan berarti. Heeh, beak cai eta mah nya urang mah. Tunggu pam lah, nih gaduh teuing meja. Mending kene kabi mending kene ka mantan istri deui. Aja ngobrol. Fokus ka Mending kene ka mantan istri, mending kene ka abi. Lok daraka, nya mending ka dinya mun puguh. Mun aya mun ieu nya teh. Alhamdulillah karena santai nuju nyalira eta mah. Ulah bisa jadi kitu deui ya di dinya. Atuh palias teh amit. Nya Eta cai ti saha eta nyuguhan. nyanak. Aduh, Gusti dua gungi poe-poe ieu ya teh kamari. Fokus ka tidur. Lebih. Nyaman pisan puncak damai. Puncak rileks, puncak damai. Nyaman pisan. Kamu enak menang menikmati damai ieu. Menang menikmati nyaman ieu. Udah bikin ke ku abdi jadi ajak ngobrol di ku abdi di Indonesia. Nikmati.